hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum latakamala wa ammatukum wa khalatukum tengahnya ya. Dan dalam kenteh jadi mahram teh ummahatukum indung terus kaluhurnya indungna indung atau indungna bapak terus indungna mini terus kaluhurna kita indungnya kedua wabanatukum anak awewe rek incu awewe ke anak lalaki rek incu awewe ke anak awewe terus kehendak terus wa akhwatukum dulur awewe nya dulur awewe anu erek saindung sabapa erek sabapa unggul erek saindung kumpul terus kamar itu ya. Terus wa ammatukum berarti dulur awewe bapak urang ya adi bapak urang atau lancek bapak urang awewe berarti bibi atau waknya awewe bibi atau wak bapak ajeng terus kaluhurna eta teh nangara teh ya kaluhurna masalah itu dia bapak urangnya atawa maksudna bibina percaya lan dulurna bapak urang atawa dulurna aki urang. Dan kalau gigir geus kamari teh nya. Gigir. Nah, terus adi teh wah hukum bibi. Jadi bibi kamari teh. Walad tukum teh dulurna indung urang tah walad atawa dulur awewe na nini urang kasuk teh kholat di dieu teh tah teh ya kholat jadi urang boga indung nanti boga dulur awewe eta teh kasih teh kholat atau urang teh boga indung nanti boga indung deui berarti nini ti indung teh boga dulur awewe makolot gigir ngaranna kholat eta oge sarua mahram nya teh urang boga bapak nanti boga dulur awewe dek saindung sabapa jeung bapak rek sabapa unggul jeung bapak rek saindung unggul jeung bapak tangaranna teh amat dulur awewe na bapak urang atawa bapak urang teh boga bapak deui berarti aki urang ti bapak teh boga dulur awewe makolot gigir ti bapak eta oge sarua mahram jeung terus kaluhurna datang kadinya kamari teh nya wa amatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti terus anak awewe na dulur lalaki jeung anak awewe na dulur awewe jeung terus kahata nya alok berarti mana tadi teh ieu mayit teh di dieu nya urang teh di dieu teh boga dulur kajen di pupus ya urang ya indung bapak urang ya teh lamun dulur urang teh rek anu saindung sabapa rek saindung unggul sabapa unggul eta teh jadi mahram adi atau lanceuk
anakna adi atau anakna lanceuk berarti alok. Nah, misalkan di dieu teh boga dulur anu sa indung sa bapa, akun syakik, lamun erek nu sakar we erek nu erek indung sa bapa. Teh misalkan boga dulur lalaki lanceuk, ta anak awewena lanceuk teh dia itu aja berada jauh. Ya akun anak awewe na lanceuk teh lanceuk urang teh boga anak ngaranna teh banatul akhi nya anak adi anak lanceuk ngaranna teh banatul akhi lamun dulurna lalaki anak awewena dulur lalaki urang. Nah ieu teh sarua mahram takbid mahromna lamun antel teu matak ngabatalkeun wudu jeung terus kahandapna ieu teh kahandap nya boga anak awewena dulur urang teh boga anak awewe deui erek ti anak lalakina berarti incukna dulur lalaki urang. Nah terus kahandap arek banatu bintil aki jadi anak-anak awewe na turunan awewe gitulah turunan awewe di dulur urang dek ti lanceuk urang rek ti adi urang dulur erek lalaki erek awewe itu erek saindung unggul erek sabapa unggul erek saindung sabapa atas jadi banatul akhi nya turunan awewe ti dulur urang atas termasuk banatul ukhti turunan awewe ti dulur awewe urang teh boga adi awewe turunana teh nu awewe eta teh jadi mahram ta eta mahram tina nasab ai mahram teh tina nasab ya mahram nasab nu tina nasab berarti sina ummahat indungnya jadi hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum banat terus akhwat terus ammat kholat terus banatul akhi banatul ukhti aya mahram tina nasab berarti kumaha lamun misalna non gadana teh jeung anak lawa eta mah henteu anakna uwa anakna uwa ya henteu jadi mahram ya misalkan dia
urang teh boga bapak nya tah bapakna teh boga dulur anak awewena dulurna bapak Pukul. eta mah henteu apa ya misalkan kieu ya urang di dieu nya urang teh boga indung umun boga abun bapak tah bapak urang teh kan meureun ti aki nya abul abi lah bapakna bapak ieu umul abi indungna bapak tah bapak urang teh boga dulur erek lalaki rek awe lamun lalaki ngaranna am nya lamun dulur awewe ngaranna sarua amat nya nah tah dulur urang teh boga anak awewe dulurna bapak urang teh dulur bapak urang teh boga anak awewe ngaranna bintul am Bertuan. geus anak uwa atau anak bibi tah kade anak uwa atau anak bibi ieu teh lain mah benang dikawin lamun pantel batal wudu terus kahade lain mahram paharamanana berarti leuwih ketat ajnabi kasna nya kapi adi karena teh sepupu anak adi anak lanjut aya anak adi mah pupu ge mahram tapi beda anak sama kurangnya tadi aya anak adi urang mah anak tua lamun ieu mah anak tua lain anak adi Bibi. anak tua anak bibi mahram itunya ka ade jadi lamun dia ke nama seperti budak urang teh anak si Bahudinnya ke anak si Arifin kita lain mahram itu ya sudah gua aja turun ke Casim ya itu ya lah anak si Wasda jeung anak si Casim lain rombongan kami naon eta mah ya beda Memang paling kain cukuan nak mana? Insua Kain cukuan di ada kami tahu ada kami lanjut. cengala insua ya lah tadi teh non hari anak adi anak rancur gitu kumaha ai anak adi mah anggaran anak adi mah eta teh mahram alo eta mah tapi lamun misalkeun anakna jeung anakna mah mahram boga adi lanceuk gitu nya anakna jeung anakna eta mahram Ayo we mah paling ka insu uwanya. nah incu uwa icing lah incu uwa ya uwana teh wati bapak Ya indung. si indung ambek puguh ngagambarna bahas nah ada urang di dieu nya urang di dieu urang teh boga indung boga bapak boga gitunya tah indung urang teh boga lanceuk awewe misalkan di dieu nya berarti disebut teh non kok ai dulu lanceuk awewe buana wa awewe ngaranna berarti lanceuk awewe berarti kholat urang ka dieu mahram
Ya, Kawa. ka indung. Urang ka bibi ti indung. Urang ka uwa ti indung. Lamun ka anak bibi. Ya, ka anak bibi, ka anak uwa. Cek mahram teu? Aya teh di dieu. Nyahan teu. Di dieu mah berarti bintul kholat. Nah, iya mah teu kaasup mahram. Jadi boleh. Nyahan teu. Jadi ai ka dieu mah teu. Ade. Tapi lamun ka uwa na mahram. Jadi induk budak teh kapi mamang tuh yang gitu. Ya kepada kami mindo mamang nate. Kapi mamang api. Iya. Balik ya. Uwana tua ti pamajikan teh. Indung. Ya. Buat teh boga indung. Boga teh indung na. Indung teh boga aja ka wewe. Tah indung teh boga lanceuk awewe ngaranna kholat. Nah, anak-anakna berarti disebutna teh uwa awewe. Berarti uwa awewe lain ngaranna teh. Tah, anakna uwa awewe teh jadi pamajikan urang gitu. Heeh. Nya jangeun eta. Nya komo ka dieu mah. Nu ieu lagi kaget pemain Sunda. Sekurung biasa. Bebas. Dulu ikan mati kepada Pemain Sunda berarti ti dieu kahandap ieu boleh. dulu ikan Nu teu meunang teh nu ieu tah. Atas beda deui lamun misalkeun kieu urang teh boga dulur di dieu awewe ngaranna akun atawa ukhtun lalaki ke wewe ya ukhtun taturunan ieu kahandap ieu mah erek bintul alo erek berarti anakna dulur awewe bintul akh teh erek incuna dulur awewe erek buyutna dulur awewe itu mahram. Nah ari anakna bibi nya anakna uwa incuna bibi incuna uwa buyutna bibi buyutna uwa itu beunang ya itu kan beda bahasa lamun dina Arab mah ai ti indung makhol kitu nya ari ti bapak ma'am kholat disebutna teh bibi indung teh lamun bibi ti bapak amat disebutna teh ieu ti jihad nasab nya karti ti jihad nasab tanu kahade teh sepupu non anak urang jeung anak adi urang teh kade teh lain mahram lamun geus kalade aralin karetu teh kade teh ajdabi itunya jadi kudu dijaga ulah da ieu mah da jeung dulur es bareng teu meunang lain mahram nah, terus kadituna teh wa ummahatukum allati arda'nakum. Waduh. Ya teh. Terus awewe anu nyusuan urang. Karena indung suson. Kadilah pokokna mah geus ieu kakara nasab heula nya, tidak jahat nasab. Tah jadi ari ieu teh mahram teh
aya ditingali tina segi nasab aya ditingali tina segi rodo teh suson nya aya ditingali tina segi musoharoh permitohaan itunya aya ditingali tina segi jamu teh lamun urang kawin ka lanceukna salagi urang kawin ka lanceukna teu meunang kawin ka adina teu meunang dihijikeun kitu nya teu meunang dicandung ka di lanceuk teh nah ari geus mah di ieu kitu nya di pegang ya batal wudu sok sanajan ieu ge tetep ari hukum ajnabi berlaku kadeta ieu kudu sering kudu ieu teh terutama anu saimah keneh itu kudu hati-hati nyangke lah kudu saimah keneh ya lah dina nasab heula Sallu